daerah Bojong Haramperang sing daerah Cikoneng sadananya templok ka dieu ka pasangan malah santren Mohon. gitu 500 ponok kedua gitu nya eta aduh panjangan kurdi teh saya kurdi kami akan baina pun eyang gitu itu ai akhir mah alo sama gitu akhir mah dan nya tempatnya nah alhamdulillah sekolahnya diteraskan kuku anak itu di pasaman teh gitu pun masa rumah pesantren bulan tanah air nomor kesal sekolah itunya eta mas santren kita kuning ngumpul mah jadi manda ukur we mukim kita Sekitar tahun sabaraha manawi ilmu eta? sah Kapungkur eta dongeng eta sekitar tahun sabaraha? hari 40 tembang merdekanya Mohon. itu nah sekitar 50 langgung lah gitu ada pesantren eta mada nya pendidikan teh 25 tahun sama pendidikannya mun aya mah sarjana sabaraha kitu nya Mohon. gitu namanya meneruskan kan yang mau riwayat Mohon mangga. Mohon. jadi seolah-olah pemuka Cikatang kan memang yang ternasyur di Cikatang atau di mana nah anu terang anu kantong ngadap ilmu pun akhirnya nyata jangan nasohi kapukul nya putarna jangan nang walau putarnya dengan nang masih kena main Cikatang gitu nah masih kena hampir ayah nongen kami sama dengan kudu ya terutama menjalankan pendidikan gitu. Nah pesangan kita karena putra apa jangan nang malah jangan nanti haram jangan Jurulman ti saha mak? Di Ti Bapak Bapak Sumarta. Sumarta. Mohon. Si Haji Holil di itu. Haji Holil. Mohon. Ya satu sen ada sebelah hati lu dalam gondok sareng ieu mangsud sareng sasakertan di tonggong itu kan. Sasakerta. Di tonggong. Ai dalam gondok nu mana? Itu di sisi tanjakan Jati cenah di waktu itu. Jalan anu nembe keneh sanes. Tanjakan Jati. Ai jalanna sanes tinu nembe sanes. Engke kalangkungan ku abi uih. Kadi itu kedah makai Ciwahang, kadi itu meureun. Kurang Demang. Kadi desa Mohon. Anu tadi teh hiji teh sa dalam gondok. dalam gondok anu di ditu mah di tanjakan Jati mah. Mohon. Kapan aya tilu tadi teh sawe? Sang sakerta eta caket Parurah. Sang sakerta nu caket Palurah. Parurah itu tuh di ruun. Eta teh rai raka atau napi kumaha? Buka lagi raka buka kumaha. Ya Allah ya Rabbi. Itu hiji itu di Pasarean. Pasarean teh paling mana? Pasarean itu tuh di Oh. Terus terang namina eta mah. terus manawi terang saalit we kisah sanes pangintennya pernah kacariosan ku sepuh kapungkur Kiai Mansur teh kapungkurna tiasa ka dieu teh atawa napi kumaha mak? Janten anu muka ieu Anu muka gagak curi. Cenah mah da dieu teh katos nataras. Gagak curi berarti dusun. Dusun. Gagak blok Gagak curi. cek bahasa baheula nu ngababadak meureunanya nu ngababadak. Badak ieu lembur. Ieu teh abi teh janten nyambungnya. Ya abi sareng Mas aya. Lan? Maiwit. Ma Iwit. Lebih panjangna Ciwit, Pak. Mah Iwit. Iya sareng pamantan lurah. Alhamdulillahnya itu sareng Bapak Sekdesna age kuring ti tim ti handap perang. Alhamdulillah tiasa ditepangkeun. Tos kudratullah we pinten nyaan digampikeun. Abi teh tadi teh mangkat teh tabuh salapan.